Weh, aing menang, ieu teh menang tina itu ya, ieu nya. Legit chess. Ieu legit chess. Bukan dengan kamu. Itu dong. Pinjam itu dong. Hah? Pinjam. Jadeng. Kalau awalnya kalau Kermabar kadang-kadang ya. main naon nang? Main naon? Itu ngalan duit. Pinjam tuh Rik. Kadang kalah tuh aing lobet baterainya. Mana Rik? Mana? Eta si Balmon kok kita amat ya Balmon? Butut amat. Gas pajuin. Biasa Rik pajuin Rik. Baju. Tidak Patungan ngopi. Seengker main padahal. Kan main atuh yan kadang. Keseru aing, keseru amat ya. Jual. Rek pajuan Rek. Ah monyet. Duh, isukan jadi mah isukan. Ayo jadi isukan. Pantes ya, dua one. Jangan sih makin aja. Hasil panak. Pete-pete. Deui ku aing. Pete-pete rok. Kadang-kadang aing keur main. Aduh, mantep ya aing jadi ini mah ya. Tolong. Anjing DBS. Ya siang bisa aja. Gasan kadang aing nu WA. Nah, aing kudu di Inggris nek login deh moal. Barudak aya nama Aing gas. Mari. Ayo, teu cara baheula. undang Gi. Di mana? Di ieu lain. Enggak poe ulin bareng. Jambay. Aibda pakai baju rombeng. Tilo kali. Aduh. Dua, DJ. Nice. Lagi maksudnya. Dua, menang. Lagi. Salah. Sekalian 10. Menang. Kadang hiji ge menikmat disamper ka imana. Kusabab kurang seru hiji ge. Langsung we kumpul di lapangan. Terus teh main ontek. Sadajan kadang aya nu kabentar kena tarang oge. Kadang ge paribut ngalungkeun. Paling resep nakol lele. Kusabab serasa nakol bola baseball. Komode main panggal. Beda-beda bentuk jeung gaya. Main panggal jantung, panggal alien, panggal botol, panggal pocong. Komode pas pati-patimpan. Resep lah pokoknya. Lamun usum koleci. Paling resep main apol. Sanajan mun elege sok kesel. Da dirorod wae kabeh. Komo si Isal paling jago teh ngendakeun ujungna. Oi, menang mantap. Kaki itu mantap.
jadi inget baheula di dieu teh. Lompatan bareng. Kadang aya nu ragag. Tapi resep weh. Baheula mah tempat itu rame. Marahin bola bareng. Nepi ka poho waktu. Itu sah itu. Yan, yes. Ngaulang wae kunaon. Jadi kieu kumaha yan maksudna? Sok ceritain nama ka aing. Ayeuna mah budak teh geus beda lah. Beda kumaha yan? Gitu, jadi kumpul tapi aing asa sorangan gitu. Pan nyaho meureun barudak ngebogaan HP. Da aing kumaha pan aing jelema teu boga lah gitu teu boga HP. Nah emang geus kabawa zamanna meureun. Ya maklum lah gitu. Geus aya ulah di pikiran teuing. Geus aya urang balik we. Mangkorek magrib itu. Ayo geus atuh deh. Geus we ke peuting ku aing ngomongkeun ka budak. Aing keren padi ya. Kau main concat tuh. Aing teh bisa main concat mah. Nonton mah aja. Iya, aing keur nonton. Keueung atuh ulah ka main kedeung. Aing ngabeles kebelet Udah ada aing ini pan. Nah, dia dipisah. Bener menang. Keren we. Lumayan bintang hiji. Aduh, bor. Hayo tuh, ya. Ngereng we ngereng. Aing poho teu masak. Aing kan ngewar ieu. Saminggueun aing ngewar. Main lah. Nah, itu diundang. Masak heula. Aing keueuna sepi amat. Eta si Asu dah. Aing make balon mah di cara R7. Ah, bangke aing ngolah anjing. Oh, jadi di dieu barudak teh. Pantesan aing ka saung areueur. Masak heula. Aing keueuna sepi amat. Pantesan we si yang sok ngeluh. Emang bener geus sebuah zaman. Assalamualaikum. F tuh. Ya, parmi aja. Astagfirullahaladzim. Ya. Eta aing kecil. Parapus anget. Si Egi. Nya kita diurang ngucapkeun salam. Emang tadi siapa ucapkan salam? Tadi teh kan orang datang ya kan dia. Terus urang teh ngucapkeun salam penonton jarawam. Tadi fokus anget mah apa atuh? Ampura we ampura. Geus aya nama tareunkeun heula we HP-na. Urang rek ngomong ya. Sayang geus. Aing AF ka atuh. Deketin dah. Barengan F.
Jadi si Yante cerita kia ya ke orang. Jadi ayo nama udah teh guys beda lah kumpul tapi aing asa sorangan gitu pan nyaho meureun barudak ngombogan HP da aing kumaha pan aing jelema teu boga lah gitu teu boga. Oh gitu ngerti aing ngerti. Tah menen ge nama sampurkeun siana urang tayangkeun. Ayo mangkat. Ongko kamari teh sia fokus tinggal ieu sih HP ditu inget sia kabawa tren sorangan. Aduh heueuh nya. Geus ayo mangkat teh kosong. Udah sekalian. Tumben amat nih baru udah hareup. Kan foto si Dian tuh. Sorangan mah. Yan. Hey Don. Hai si Yayan. Kenal Yan? Kenal cerita. Kan handap ya, arek cerita ya. Itu ya, tadi handap Jadi kayak yang ada orang teh baru udah minta ampura kasihannya. Yang maksudnya gitu. Salah kamari gitu. Salah kamari minje keur mabar. Mabar teh eta. Mabar. Jadi kan dia kan cerita kasih Perdi. Jadi orangnya ya asa kumaha gitu nya. Minta maaf ya nya. Dan ampura Yan. Geus lah nama anu geus manggeus lah yang penting lah gitu nama diampura anu geus manggeus lah nang lah sasakali deui kitu deui mabar mah heuk aja nang aya waktuna mabar waktuna ngopi ulah poho ka babaturan geus aya nama kurang ngopi deui bareng-bareng lah cara baheula deui. Aku ingin seperti dulu lagi, hari di mana kita bersama melewati hari demi hari.